Dikit-dikit dituduh selingkuh, dikit-dikit dituduh punya kenalan baru. Emang aku seganteng apa sih sayang? Aku ini jelek, hitam. Dapetin kamu aja aku gak nyangka. Jadi stop. Jangan sama-samain aku sama Jepri Nicole. Beda, dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bulan suci Ramadan. Oke. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Asik santai di pantai-pantai, ku tetap santai nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Kata-katanya hari ini Mas Garpin. Kuncina hirup hayang tenang mah gampang. Kahiji ulah jadi jalema calutak, nu kaduana ulah deket jeung jalema calutak. Well, pokok namanya. Sudah berapa lama Bapak menikah? 25 tahun. Bapak manggil istri Bapak apa? Tiap hari saya manggilnya sayang. Wih, karena Bapak romantis? Bukan, karena saya lupa namanya. Saya mau nanya, ndak enak. Yeuh nya dengekeun heuh ceuk urang ge maneh geus we lah eureunnan ngajudi slot tatayan teh lah. Geus lah, mending duit mah mending keneh gonokeun we da ayeuna maneh kikituan teh da moal beunghar-beunghar atuh cuy. Sia mah sok tara mikir babal teh. Ai maneh ongkoh menta tapi geuleuh. Ari sakirana geuleuh mah ulah menta atuh. Bandrek bajigur budak pendek ... wow. Jadi ingat kanggo front, jadi ingat kanggo front, jadi ingat kanggo front. Asik aku bron. Dimana asalnya, dimana mimitina, dia tahu ada kutia. Cek aing ge ayeuna mah geus teu usum lah ilmu padi. Ayeuna mah urang nek make ilmu guludug, mun aya nu calutak bentar ku urang, lamun aya nu musingkeun badugkeun ku urang. Lah ayeuna mah ulah kagok-kagok teuing lah.